Wa fil lailati tsalisati wal 'ishrina banallahu lahu madinatan fil jannah. Bana eta kalimah fiilna fiil madi ngan muqaddarah kana sukun aridi. Allahu eta jadi fa'il tina lapad bana. Lahu eta rentetan jar jeung majrur. Huna balik domir ka jalma anu ibadahna. Madinatan eta jadi maf'ul bih tina fiil fa'il anu tadi. Fi eta harap jar, al jannati eta majrur. Bagi orang yang tetap istiqomah ibadah dugi ka peutingan ayeuna, maka banallahu lahu, Allah akan membangun untuk orang tersebut madinatan, sebuah kota fil jannati, di dalam surga. Gampang atuh bagi Allah mah euy. Ya ibadah istiqomah ya 7 hari deui ayo ibadah.